Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang. Ayeuna bagian anu ka 108. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 108. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Tangkal kembang ganda pura dina mahkota teh tetela ngandung kekuatan lir umpama setrum euy. Hah, baru kutan teh kitu Kang. Paingan atuh akang tadi ngajengkang bari muringis nan kanyeri. Buuk ngadadak rancung Kang. Oreng akang teh kasetrum reunannya. Teu sangka Sugante teu kieu kembang ganda pura dina mahkota teh ngandung kakuatan kasakten. Kumaha mun geus kieu bojel? Nah, akang moal sanggup kitu mun ngagunakeun tanaga lapisan babarengan ngusir sumber kakuatan anu aya dina eta kembang Kang. Heueuh oge tah caritaan ilaing teh bener bojel. Nah, urang bad kudu epes meer ku kajadian karaksa kieu nya. Karek kapikir meureunan ku Ki Bajil. Piraku karak-karanapan sakitu langsung nyerah kitu bae. Gancang harita Ki Bajil dituturkeun ku Ki Bojel. Ngadeuketan deui kembang ganda pura dina mahkota. Kacurung ku rasa kapanasaran hayang mecakan deui pikeun metik eta kembang. Duanana harita terus ngahimpun kekuatan ngaliwatan sapasang leungeun. Duanana nangtung ngarendeng. Ter. Ki Bajil jeung Ki Bojel leungeunna pating keleter hebat. Jaka satria katut Nyi Ebah anu ngawaskeun pinuh ku perhatian can wani nemongkeun diri.
Kumaha jaka si Giwang geuning can datang bae can mulang di alam siluman. Bakal hasil moalnya eta dua jalma teh ngalaksanakeun pamaksudanana. Cilaka mun nepi ka beunang teh kumaranehanana. Duka tah ceuk can pasti maranehna nah bakal mampu moalna pikeun metik eta kembang. Si Giwang keur abdi mah yakin bakal mampu ngungkulan kayaan di alam siluman. Tuh tinggal ceuk Babuyut Keling Saketi jeung Mauti pada mundur ka tukang akibat bantrok kakuatan ngaliwatan leungeun masing-masing ceuk Jaka Satria ngadonuduhkeun kanu keur tarung. Jeung memang nya Mbah Buyut Keling Saketi katut Mauti keur pada mundur ka tukang sabaraha lengkah. Nalika dina hiji kasempetan anu hade lumangsung bantrok kakuatan ngaliwatan leungeun masing-masing. Plak-plak kes katupdes daridug carijug daridug. Malah dina waktu anu meh sarua Ki Rotan sanajan nyobaan nadah jeung ngimbangan daya panarajang lawan tetep we harita kabeunangan kuruntuyan panarajang Mbah Buyut giling-giling. Cia curela jeleng korebat sewu jelebet dua des ala panggil darig deg. Katempo Ki Rotan darig deg mundur ka tukang. Sedengkeun Mauti harita kadenge ngakero ka Damaraseta bari langsung ngagajeleng deui loncat maju darajang ka Mbah Buyut Keling Saketi. Damaraseta gancang gerata rajang itu dua jalma boncel tong diberi kesempatan maranehna pikeun metik kembang deuleu gancang podaran. Curela jeleng kolebat siap mangga pangersa hiat culung. Damaraseta teu talangke langsung ngacorerat luncat narajang ka Ki Bajil jeung Ki Bojel anu siap-siap rek ngagunakeun tanaga lapisan pikeun metik kembang gandapura. Ki Bajil jeung Ki Bojel anu keur khusyuk ngahimpun kakuatan tanaga lapisan jadi leungit konsentrasina. Nalika sadar aya nu naraja ngabongan ti tukang. Urang ajar, awas Bojel, aya nu nyerang ka urang ngabongan euy. Iya, setan alas becik sia. Iya, curela jeleng suguk hiu plos-plos. Untung dua nana kaburu sadar aya nu nyerang jeung silih bejaan. Ngajadikeun dua nana mampu nyingkahan panarajang Damaraseta. Ki Bojel jeung Ki Bajil terus pancuh di tempat kosong sarta neuteub antep ka Damaraseta. Setan alas, aya wani ngabogohan sakunyuk. Bener, maneh mun wani tong ngabongohan sadeuleu. Bebas tarung mah deuleu. Eueuh aturan. Kumaha dewek we ngabongan oge. Rasakeun ieu. Ya, curelat jeleng kolebat suku hiu. Mukaha daya panarajang Damaraseta mungguh ngandung keter kasakten anu hebat. Si Boncel kembar alias Ki Bajil jeung si Bogel tang tu be kudu bisa ngungkulan kagarangan lawan. Ki Bajil jeung Ki Bojel harita nyobaan malas narajang kanu jadi lawan sarta ngetrukeun sakabeh kemampuan katut pangabisana pikeun ngimbangan daya panarajang Damaraseta. Sakapeung awakna tembong pating pelentung kaluhur ngimbangan jangkungna awak musuh sakali sewang. Bari kitu nate dua sukuna bari meta kumang rupa cecekan jeung tajongan anu kawilang ampung. Tapi Damaraseta tetap mampu nakis jeung ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Kajadian saterusna Ki Bajil jeung Ki Bojel pating jarengkang ka tukang nalika dua kakuatan kasakten bantrok ngaliwatan leungeun masing-masing. Tapi saacan awakna lagragan ka handap masih keneh
bisa ngajaga keseimbangan badana. Terus pating kuniang di hudang, diselang ku juralitan di luhur sabaraha jumpali. Curela jeleng suhu kaduk des curali kejeli. Nalika dua dampal suku nak narapak kana lemah. Teburung dua nana pating puringis nahan kanyeri. Lantaran linu sukuna akibat bantrok kekuatan ngaliwatan leungeun musuh. Hati-hati bojel, musuh tetela mibanda kekuatan anu teu bisa dianggap enteng geuning euy. Cek Ki Bajil. Ki Bojel gancang nembalan. Aduh, coang ketrukeun pangarti urang duaan Kang. Asa piraku urang duaan kudu eleh jajaten ku lawan saurang euy. Tembal Ki Bojel banget teu tarima maranehna kudu eleh jajaten ku musuh. Nya heueuh atuh, piraku urang kudu eleh jajaten ku lawan saurang model gitu. Hayu curang pindo deui tarajang eta mah euy. Hayu, stroke. Ki Bajil jeung Ki Bojel tetep galedeh hate, masih untupan pikeun teruskeun lumakuna eta tarung. Da Maraseta waktu ningali dua lawanna ngawarangun deui pasangan, mungguh asa ditangtang pikeun maju deui narajang. Harita langsung ngagerohan daruan bari ngacorelat luncat. Ya, corelat jeleng sengukuk hiu. Waktu musuh miheulaan deui maju, Ki Bajil jeung Ki Bojel gancang mapag panarajang lawan dituturkeun ku sorana nu sarua mungguhan daruan. Iya. Geus apal kana daya kakuatan musuh, si Bojel jeung si Bajil jadi leuwih hati-hati mangsa nadah panarajangna. Sateka pola duanana nutupan kalemahan masing-masing ku cara silih bantu, sangkan teu ngarandapan kabeunangan ku panarajang musuh. Da Maraseta sorangan memang teu bisa gampang kitu wae ngasupkeun panarajang ka musuh. Sabab cirim dua boncel cukup linghas tur tapis gerakanana, susah pikeun diudagna. Ki Bajil tembong ngaluncatan tak-tak adina, laju luncat milepas ka luhur sarta ngalayang ka hareup. Dua leungeunna meta arek ngajojo dada lawan anu ngandung kakuatan. Sedangkeun Ki Bojel barang jeung lanceukna anu ngalakukeun panarajang bagian luhur, gancang manehna oge ngalakukeun panarajang ngarah kana badan lawan bagian handap. Awakna ngagolosor sarta suku katuhna meta arek nyapu kuda-kuda musuh dina kacepatan gerak anu cukup luar biasa. Tapi Da Maraseta dina sikapna anu tenang rikat ngagajlengkeun badana ka luhur. Hiu jeleng plos. Panarajang Ki Bojel langsung ngeplos. Sedangkeun Ki Bajil awakna terus ngajengkang sabab sirahna dua kali kabeunangan ku tajongan suku lawan pilih genti. Ngajadikeun Ki Bajil terus ngajengkang rubuh maring lemah sarta teu usik deui lantaran tuluy kapiuhan. Celang hiu cebrot ala jengkang koleang kadebut. Ki Bojel tang tue teu tarima barang kabireungeuh lanceukna rubuh, malah disangkana terus perlayak kudu jadi lawan. Da Maraseta tembong seuri lelenggakan bari merhatikeun kana kayan lawan anu keur kekerot huntunana amarah. Silaingeun ayeuna waktuna anu kudu modar ku leungeun dewek sia boncerawun. Cek Da Maraseta ngahampas pisan kanu jadi lawan. Setan alas jahanam biadab andika rasakeun sia kurang ajar. Ya, curela jeleng subuk hiu kolebat. Ki Bojel bener-bener bedah amarahna, langsung ngacorelat luncat narajang kanu jadi lawan bari dibarengan ku ngagarohan daruan. Kuda Maraseta gancang dipapag ku daya panarajangna nu leuwih hebat. Ya jeleng subuk hiu. Sedangkeun tarungna antara Kirotan jeung Mbah Buyut giling-giling sok sanajan bener geus mindeng kabeunangan ku panarajang lawan,
Kirotan tetela masih kene kuat jeung mampu ngimbanganana tenepikeun ngarandapan ngajengkang atawa ruguh. Malah harita Kirotan mampu ngasupkeun panarajang kana anggota badan lawan. Hiu hu caku bangkieu dalik deug. Mbah Buyut giling-giling ngabangkieu. Mbah Buyut giling-giling ngaranjuk kaget bari ngageronahan ka nyeri. Sarta awakna ngabangkieu mundur ka tukang sabaraha lengkah. Gara-gara cambal ilmu belut putina, Mbah Buyut giling-giling jadi kena ku panarajang lawan. Dina kayan Mbah Buyut giling-giling masih ngemuka kaget. Kirotan gancang ngagajlang deui luncat ngarangsag lawan. Sedangkan Mbah Buyut giling-giling dibarung ku perasaan kagetna nu can leungit. Harita kapaksa ngajaul mundur ka tukang. Pas meneran pisan ka pelebah tarungna Damaraseta jeung Ki Bojel. Jeung kusabab meh kabeh nu aya di dinya dianggap musuh anu kudu disingkirkeun ti eta patempatan. Mata harita Mbah Buyut giling-giling gancang ngalakukeun panarajang ka Damaraseta jeung ka si Bojel. Ngan untung Damaraseta mah bisa kene nyingkahan eta panarajang badanna luncat milepas ka tukang. Sedangkan Ki Bojel mah lantaran telat ngejatna pikeun nyelametkeun diri. Akhirna gempuran panarajang Mbah Buyut giling-giling geus teu bisa dipondah deui. Terus kena kana sakujur badan Ki Bojel, laju dibantingkeun ka tukang satekar kebak. Deak sau ceku cebrot cerbet deak des des satkeup kalawang ala cengkang koleang kedebu. Ki Bojel kadenge ngagero panjang bari awakna terus ngakedebut kana lemah tarik pisan. Sarta tina sungutna nyebrot getih kental segera kene. Tandaning Ki Bojel geus nandangan tatu di jero anu cukuparna. Pamohalan bisa diubaran deui. Kusak kusak kulahek. Ki Bojel ngusak sakedeung laju ngulahek sirahna kagigir. Sarta teu inget deui kana naon-naon. Sedangkan Mbah Buyut giling-giling mah geus nyebrot deui narajang ka sabae musuh anu memang arek metik kembang gandapura dina mahkota. Rotama jika tadi deui bae panasaraneun keneh hayang metik kembang gandapura dina mahkota. Kajen sukuna sabeula geus potong oge lebah urat gede dina pingpingna. Harita Rotama maksakeun leumpang ngadeukeutan eta kembang satengah digusur suku anu potongna teh. Ngan orokaya Mbah Buyut keling saketi anu memang keur tarung ngalawan Ma Uti kaparangan ngagajlang mundur ka tukang ka pelebah Rotama leumpang. Mangkaning Mbah Buyut keling saketi teh keur ngagunakeun ajian tapak waruga genina anu ku Ma Uti mampu ditadah. Meupeus keuyang Mbah Buyut keling saketi can bisa ngarubukeun musuh. Antukna jadi tumplek kabeh amarna ka Ki Rotama anu rek metik kembang gandapura. Rotama kadenge ngagerot tarik jeung panjang sarta awakna tuluy ngajengkang rubuh maring lemah. Dituturkeun tina piwirna nyebrot getih dalam baran sagara kene. Ceneng suhu kieu cebrot ala jengkang kolea gedebut. Rotama harita terus ngagedebut bari can waka bisa buru-buru hudang deui. Harita ngadon terus ngagoler dina taneuh. Sarta tetempuana jadi ranyai kararoneng ririakan tepugu. Waktu ningali si Rotama muridna rubuh kudu jadi musuh. Alatan digempur ku kakuatan ampuhna Mbah Buyut keling saketi. Ki Rotan selaku guru puguh we teu narima murid ngarannapan cilaka. So sanajan muridna teh bener arek khianat ka dirina, tapi kanyahan mah masih kene aya dina jero hatena. Rotama setan alas Andika Buyut keling saketi. Ya corela jeleng kolebat. Ki Rotan kadenge ngagero handaruan bari cirimna ngacoret luncat narajang ka Mbah Buyut keling saketi. Kiwari anu jadi lawan Mbah Buyut keling saketi teh Ki Rotan. Sabab Ma Uti mah harita terus ngajoret luncat nadah panarajang Mbah Buyut giling-giling anu arek ngabinasa Damaraseta. Da geus kaukur atuh ku Ma Uti oge yen pangartina Damaraseta moal cukup
ari kudu ngalawan kekuatan Mbah Buyut giling-giling mah. Ma Uti pangna ngabela ka Damaraseta sabab Damaraseta geus diaku murid ku dirina. Ma Uti terus ngarangseg ka Mbah Buyut giling-giling ngabantu Damaraseta anu ngadese. Jiri Mbah Buyut giling-giling kokolebatan di antara sambaran panarajang lawan. Gede hate Mbah Buyut giling-giling nakis dua panarajang lawan sekaligus ku sapasang leungeunna anu memang bari nyedem kakuatan. Duak plak tes tes kaduk des teliduk cerjuk bangkiung. Tilu badan harita tembong pating daligdeug mundur ka tukang. Damaraseta mundurna leuwih jauh. Kadorong mundur ku tenaga lapisan Mbah Buyut giling-giling. Sedengkeun Mbah Buyut giling-giling jeung Ma Uti marundurna nganti nu lengkah sewang. Anu tarung mungguh can bisa dipastikeun pihak mana nu bakal unggul atawa nu bakal kasoran. Sedangkeun Nyi Ebah harita hatena keketegan mikiran si Giwang anu taya bae embol-embol datang. Timbul kasalempang sok inggis anakna teu bisa deui mulang ka alam manusia. Ngandung harti si Giwang eleh jajaten ku pihak Nyi Wisik. Jaka Satria jeung Nyi Ebah can aya kasempetan pikeun nembongkeun Jirim. Sabab anu kompak dina jalan lempeng tur negakeun kadilan teh iwalti maranehna tiluan jeung si Giwang. Malah iwalti si Giwang ayeuna mah anu diandalkeun teh pikeun ngaleungitkeun bancang pakewuh para jago anu parabut kembang gandapura dina mahkota melaan parabut umur begalan pati. Ngudar sabuk milang tatu di eta patempatan. Tapi aya deui nu matak leuwih nyelempangkeun pikeun Jaka Satria katut Nyi Ebah. Nyaeta sok inggis kembang gandapura dina mahkota beunang ku jalma jahat pikeun kapentingan diri pribadi. Ari arek nembongkeun diri geus kajudi moal picukupeun kakuatanana kudu nyang hareupan musuh-musuh anu elmuna memang lain bantrak-bantrakeun bisa jadi aya di saluhureun maranehna. Tilu jago kolot nyaeta Mbah Buyut keling saketi, Mbah Buyut giling-giling katut kirotan. Mangrupa tilu jago kolot anu kudu dibarengan ku tinimbangan anu asa teu meunang gagabah dina mangsa ngalakukeun tindakan. Komo mun seug kompak tilu jago kolot ujug-ujug nyerang ka maranehna duaan. Teu mustahil mun Nyi Ebah jeung Jaka Satria bobor karahayuan jadi tumbal di eta patempatan. Sedengkeun Ma Uti harita neuteub anteb kalawan anu keur ngawangun deui pasangan bari terus ngupat dina jero hatena. Ieu mangkluk pasti lain manusia saujratna. Tapi ku aing kudu bisa diperuhkeun. Laju pikeun dimangfaatkeun kakuatanana. Jiwana dilinglungkeun ku diri aing. Ma Uti jadi aya pikiran gesan meruhkeun Mbah Buyut giling-giling ku cara jiwana dilinglungkeun. Atuh set Ma Uti gentak ngawatek ajian panglinglung jiwa. Hiat corelat jeleng kolebat. Mbah Buyut giling-giling kadenge deui ngagerohan daruan majuna rajang. Ma Uti tetep tagen di tempatna nganti badan lawan deukeut ka manehna. Ya, Ma Uti tembong nyorodorkeun leungeunna duanana ka hareup dipake mapag leungeun musuh anu ngadadak rangkuas paranjang. Ramo-ramo leungeun Mbah Buyut giling-giling metah arek dipake nobroskeun beuheung Ma Uti. Tapi Ma Uti geus sayaga diri ti saanggalna harita ngagrajleng kagigir marangan leungeunna nu metah males narajang. Tapi jeleng hiu plos panarajang Ma Uti oge harita ngeplos. Sedengkeun Mbah Buyut giling-giling anu gagal nibankeun panarajang kana beuheung lawan harita ngan saguriwal leungeunna ngarobah tata gerak jadi ngarah kana beuteung lawan pikeun terus ngacebol eusi-eusi kadut Ma Uti. Tapi Ma Uti teu bodoh teu ngantep beuteungna
kudu kitu bae dicebol ku leungeun musuh. Jelang pelentung. Mauti gancang ngagajlengkeun badana melenting ka luhur nyingkahan serangan musuh anu ngancam kana jiwana. Mauti can aya kasempetan pikeun ngalakukeun pamaksudanana nampiring pipi lawan minangka cara ngalinglungkeun jiwa lawan. Leuwihna ti eta taya niatan deui bantrok kekuatan ngaliwatan leungeun masing-masing sabab geus kabuktian tadi oge kanyataanana imbang. Corelat jeleng kolebat. Mbah Buyut giling-giling tembong ngolebat mindo deui majuna rajang tur dina daya panarajangna nu leuwih cepat tur bayangan. Jeleng Mauti ngagajleng luncat kagigireun badan lawan. Laju males narajang dina panarajang nu leuwih ampuh. Sawuk heu dampa leungeun anu katuhu tembong ngahiuk muru kana pipi musuh. Mbah Buyut giling-giling sadar pipina rek dihanca ku dampa leungeun musuh. Gancang ngakiwarkeun sirahna ka kenca. Sat leplos. Panarajang Mauti sarua nyamos ka tempat kosong. Sawuk wus. Sakali sewang Mbah Buyut giling-giling mindo deui ngasupkeun panarajang. Leungeun jeung sukuna tembong butbat meh harerup kabeh. Hiu cekuk geus. Mauti kadenge ngagero kaget jeung nyeri laju muringis. Nalika gadona meh teu kanyahoan kahantem ku tajongan suku anu kuat. Nepikeun asa nyengsol gadona sarta ngalenggak sirahna ka tukang. Tapi barang arek ditimpah deui ku panarajang susulan. Palaba beuheungna nu diarah. Gancang harita Mauti metakeun dua leungeunna newak pigelangan leungeun musuh laju dibedol satakerna ka tukang. Dituturkeun ku tonjokan kana dada. Hiu cekuk alah. Mbah Buyut giling-giling langsung ngagerung nahan ka nyeri. Dina kayaan musuh masih sumengir nahan ka nyeri. Mauti leungeunna tembong meta. Meh bareng jeung metana leungeun Mbah Buyut giling-giling anu pangheulana ngahantem dada. Hiu sawuk cebrot. Iya. Hiu celebet alah. Mbah Buyut giling-giling ngagerung sakedeung. Saterusna nangtung matung teu ngalakukeun deui gerakan naon-naon. Awakna jadi matung sarta panonna melong kosong sanggeusna katibanan ku kepretan Mauti. Mauti kadenge ngeh keh seuri. Seuri dumeh ngarasa sugema lantaran musuh mampu diperuhkeun ku dirina. Mbah Buyut giling-giling anu memang geus aya dina pangaruhna Mauti harita jadi nurut kana satiap parentah Mauti. Saha ngaran Andika? Mun masih keneh ingat kana ngaran sorangan sok geura sebutkeun, cek Mauti. Mbah Buyut giling-giling unggek terus ngawalon pondok. Kula Mbah Buyut giling-giling bangerza. Walon Mbah Buyut giling-giling munggu mata kaget pikeun Mauti. Tapi teu matak jadi pasoalan pikeun Mauti ngan ukur diupat dina jero hatena. Asa teu percaya si Buyut giling-giling salila ieu jadi marakayangan, cek Mauti anu ngagerantes kitu mangsa ngumpat kayan lawan. Mauti nyelang ngareret ka pelebah tarungna kirotan katut Mbah Buyut keling saketi. Laju kadenge Mauti cumarita ditujukeun ka Damaraseta. Damaraseta gancang geura petik itu kembang ganda pura dina mahkota. Tapi carana ciduhan heula 3 kali samemeh dipetik. Damaraseta gancang unggek bari ngawalon tandaning sadia narima kana parentah ti Mauti. Mangga pangersa, mangga. Walon Damaraseta. Teu talangke corelat, jeleng. Damaraseta terus ngagajleng luncat murut tangkal kembang ganda pura dina mahkota.
sedangkan Mauti tembong terus ngacorerat luncat melah tarungna antara Kirotan jeung Mbah Buyut Keling Saketi dituturkeun ku Mbah Buyut giling-giling anu nuturkeun ka Mauti. Kirotan ditarajang ku Mauti sedangkan Mbah Buyut Keling Saketi ditarajang ku Mbah Buyut giling-giling. Mbah Buyut Keling Saketi jeung Kirotan anu ti tadi tarung ragot atuh tang tuwe tanagada oge geus mimiti leuleus napasna turun naik. Nyi Ebah ningali kitu bet jadi kesel sarta teu sabar hayang geura nemongkeun diri sabab pibahayaeun mungguh asa beuki nyantong hareupeun satu tas nempo Mauti mampuh mereuhkeun Mbah Buyut giling-giling sarta kadenge carana metik kembang ganda purana mahkota nalika marentah kada maraseta. Tapi ras deui Nyi Ebah ingat deui ka si Giwang, hatena puguh mungguh asa beuki sumpeg parat nepi kana hulu angen lantaran sukmana si Giwang taya embol-embol bae mulang kana raga badagna. Oge teu poho Nyi Ebah ras ingat ka Nyi Campaka nah bet taya tanda-tanda datang ka eta patempatan mun aya mah meureun di puntangan bantuan. Tapi nalika Nyi Ebah keur ngahulang kitu katempo Mauti anu keur tarung ngadadak ujug-ujug eueuh waktos nah kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.